Alhamdulillahirobbil alamin Pak RW. Hari kenging bansos mah itu meren pamik itu mah abi ge kengingnya. Deng jepiraku ya bumi gepan kapungkur teh menang ka RT-an abi teh Pak RW. Manya atuh ayeuna teu dipasihan gitu teh bansos mah. Ah sapiraku. Aduh da ieu teh kumahanya abi nyariosna. Nah jadi kumaha nyariosna Pak RW? Kan cenah tadi sorna teh tos ngabagikeun kartu atuh panginten ka abi ge tinggal ngabagikeun kartu ari kitu mah. Meureun aya eta kartu atas nama abi, piraku teu aya atuh. Jami malarat kieu. Duh kada ieu teh. Nu akang teh diajukeun mah hayuh diajukeun, tapi da ti luhurna nih teu ieu wae meureun, teu ka baca duka kumaha da abi ge. Da hayuh ngajukeun mah tapi duka kunaon eta. Nu beunghar di meunangna. Duh abi alah kasa bersalah nih. Atuh abi kumaha ieu Pak RW? Kanggo meser beas ke panan nya teu aya kitu tah. Bari panen ngejepluk kamari teh. Pamajikan teu boga Pak RW. Atuh kudu ka mana ieu abi ieuna nyalindungna sangkan meunang ieu teh. Aing Duh kapalah abi mah rusuh ya. Tos capek itu tunggiran lembur aduh. Udah dulu ya mulangnya, punten aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deng nasib kieu teuing. Nu baleunghar menang bansos anu ripuh kalah teu meunang. Nu boga gaji masuk mareunang duit. Ripot tani teu meunang duit. Kalah kasok meunang teh beas we sakilo. Eta ge tina perelek deng teuing. Ih, aing nyairkeun duit teh ayeuna kitu. Lah urang mah mun nyairkeun ae ka Elin Cawen. Aing mah geus beurang ieu bagian narik bisi beakeun euy. Wah, seberang euy. Cuman ini dia. Bagian nyokot duit euy, bagian cair. Iya teh bagian nyokot duit nah orang kudu nyokot duit na ka mananya jabah saha wae nya nu meunangna si Riris menang kitu ieu kartu beureum geus lah urang rek ngageuleuyeung we sugan we pangijeng batur. Bagian imah butut ge anger we ku dikuncian ieu teh. Duh kudu ka mana nya ieu nyangan piduiteun. Duh bari ieu teh lapar ieu teh. Nu hajat-hajat acan gitu teh. Pentangan hakaneun. Atuh sugan we geura di si Toto aya hakaneun. Cih, nih ieu teh di Erina gencan aya jama. Baelah mi urang nyalse. Punten. Erincel, terima tarik tunai. Oh berarti ka dieu ieu. Ceu. Saya terima tarik tunai. Berarti narik tunai di DTH nya. Nah, karena ada rumpul di situ. Jadi ya kita narik dulu. Sampai kena. Cak, ayo naon yang ngarah rumpul dari ya, Cak? Biasa ya, kumpulan ibu-ibu. Ya aya naon sorangan bapak-bapak. Ai istrina ka mana? Rek nyokot duit. Ieu teh anting ka mana? Pada kemarin yang diberi kartu ku Pak RW. Kan urang ge ieu mawa ieu duit bansos teu poe dia jahade tarik tunai mah. Kapan nyarariung di dia tek nyarokot duit tuh, kapan aya bacaan Elin Cel cenah. Oh, itulah orang rek nyokot tadi dia lah. Itu jauh. Neng Iko, tapi matas dipanggil tipayunya ya. Oh iya. Anjay, 1 juta urang kakalekeun menang kieu lumayan. Beli emas. Cek, ya orang mah geus meunang 1 juta euy lumayan. Neng Lilis, itu kita dipakai di payungnya. Antosan. Cih, nih orang mah duit nama nih receh kieu euy bari siga nu saeutik anu si Ikok mah 100 ribuan beri loba. Buah salah itu mikonanya. Menang sanaon cek atawa sami wae ieu teh menang 1 juta ewang.
Tuh yang sia cek nu urang mah bari itu lembaran loba kieu bari 10 ribuan 20 ribuan bari sigana teh ieu mangan 300.000 nu urang mah yang saeutiknya. Buah maneh mah pada boga hutang ka BRI dipotong. Heuh si Iko menang 1 juta maneh ngan 300. Ieu urang acan menang sanaonnya. Ceung ai, tuh abi dipanggil balik ka teh nya. Sok. Ah, orang mah menang 500, lumayan euy. Orang mah leung menang 500.000 daripada maneh ngan 300.000 cenah. Orang mah meureun heueuh teu boga hutang ka Bang. Tong kumaha beda-beda heuh ieu teh menangna. Ya waktu da urang ge teu boga hutang ieu ka Bang mah kalah lieur. Tuh bapak-bapak ieu can kabagean. Heueuh, sabaraha kira-kiranya sia tah? Buat kira-kira duitna. Pakas lain. Tuh patos di saluran. Menang gitu. Gimana bener asli? Buat dulu. Wah, mana deh 530. Sabaraha eta Pak ning eta mah sarada kandel tinu abi. Oh, ning jiga eta mah rada seueur. Abi mangan menang 530.000, Cek. Tah pas bisa lagi geus araya di dari ieu bener geus narik. Ah tinggal ieu euy mupulan admin 50-an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bicara lagi artos nah, menartos tinggal bayar admin. Ya, RW. Abi. Lunasnya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh nuju daramal naon ini teh karumpulan kieu. Biasalah ya, narik uang atuh batur mah. Maneh teu meunang. Batur mah mareunang, nyerakeun teu meunang. Ieu batur mah tas cair, duit ge manina rebreng. Nah, ieu tas di mana kalah mah duduk kuy kitu. Sigana teu meunang dalam orang kismin. Batur mah tas cair ai manehna teu meunang deh. Cek tong kari itu ibu-ibu karunya si bapak ieu mah yo. 7 tahun ge teu meunang-meunang diajukan ge kalah geus leuseuh. Deng nyanya batur mah meuni karenging kitu bansos teh. Nah ini beunghar meunang, anu ripuh teh meunang. Kumaha tuh ya Pak RW ge lapang ngejelaskeun. Pak RW masa pilih kasih ya teh. Siga nama katalian ku duduluran meureun nya Pak RW. Teruskeun we tuh ka RT da abi ge pengajuan ti RT eta mah. Abi mah nganti kitu. Oh, atuh. Abi mah bade permios teh marangga. Deng nya karunya aja mah beunghar mareunang, aja mah teu boga teu meunang coba duda. Teu waras ieu mun di luhurna. Nasib. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.